Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Apriano Ralamsah. Jadi abdi bade nyaritakeun deui atanapi bade nyaritakeun isi tina dongeng atanapi novel Pusaka Ratu Teluh. Pusaka Ratu Teluh mangrupa saduran tina carita anu asalna ti Nagari Bharata atanapi India. Nyaritakeun hiji raja ngaranna Triwikramasina anu pinunjul kaciluk digdaya gagah tur wijaksana. Kuiku anu boga niat jahat eta raja di Pinang Saraya nyandak mayit anu kaancikan roh Ratu Teluh tina hiji tangkal. Waktu rek dibawa ka hareupeun eta wiku, Ratu Teluh ngadongeng anu ngemu pasoalan palik anu kudu dijawab kalawan arif ku raja. Tapi sangat dijawab wijaksana ku Ratu Teluh mayit teh dibalikeun deui kana eta tangkal. Sabada dicandak deui ku raja, Ratu Teluh ngadongeng deui kitu deui jeung kitu deui bae kagenep 11 kalina. Akhirna wiku anu karep jahat eta boga maksud rek ngawasa sakabeh dedemit teh diebrehkeun ku Ratu Teluh. Tuluy eta wiku dilelasan ku raja. Paminta raja ka Ratu Teluh anu dirojongan ku para dewa ti kahyangan. Mugi-mugi ieu dongeng-dongeng pikaresepeun ku warna eusina sarta nu panutupna didangu sing masur pada ngadangukeun. Dina akhir lalakon Raja Triwikramasena kalaksanakeun jadi ratu Nanggulang murba sadam dunya maleh katut jeung sakabeh kahyangan. Kitu anu simpuring bisa didukeun hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.